Ngemantak lautan sakitu luasna hate leuwih luas. Hate leuwih luas. Lautan eta jero, hati lebih dalam. Bongkar dadaku, ada kumismu. Lamun mata ieu bisa deuleu sabelah dunia, hate mah lain sabelah dunia deui, akhirat kadeuleu ku hati. Kadeuleu akhirat ku hati. Kadeuleu jembatan Siratal Mustaqim, kadeuleu timbangan, kadeuleu di jero kubur, kadeuleu ditanya ku malaikat munkar nakir, kadeuleu siksaan di jero akhirat, di jero kubur. Lumantak urang haji sieun ge, mata hate urang teh ngan lain heula urang mah ngadenge caritaan kiai tikeng jeung nabi ngan encan kadeuleu lamun urang ibadah mantep ka Gusti Allah make perjalanan torekat urang usul geus datang ka hakikat akhirat kadeuleu makna Al-Qur'an kadeuleu memantak Syekh Abdurrahman Udari dina Johar Maknun nyaritakeun makna ma'ani kalimatil Qur'an. Lir teh beda jeung taman indah anu luar biasa kunaon eta kadeuleu mun nyaritakeun alif lam mim eta alif lam mim teh ku Gusti Allah eta pan kalamullah eta teh ku Allah dibere dibukakeun hijab ku bersihna awak eta makna alif lam mim kadeuleu umata hate dijabarkeun make tulisan alifna anu maknana lamna anu maknana mim anu maknana zalikal kitabul la raiba fi dibukakeun hijab ku Gusti Allah maknana eta ngandelkeun ilmiah moal katotor tapi katotorna ialah dibukakeun hijab seakan-akan makna kalimah Quran lir teu beda jeung taman ai taman indah luar biasa sagala perkembangan jeung sagala keindahan tatangkalan aya di dinya sehingga setiap jelema ka taman Masya Allah sejuk kitu keneh ahli Allah ke setiap ka Quran sejuk luar biasa ku sejuk-sejukna reup Johar Maknun kurang kumaha Masya Allah ya Allah nyaritakeun terus eta teh istimewa Syekh Abdurrahman Al-Akhdar nyaritakeun dina khutbah Johar Maknun teh nyaritakeun makna kalimah Al-Qur'anul Karim lamun jelema geus bisa silulu ka jero taman nu aya sagala rupa di dinya bakal ngarasakeun keindahanana sehingga keindahan eta teh bisa digambarkeun hese nyaritakeunana ialah ahli Allah tugas